Ganito ah, Si anjing. ganito ah, Ah, ganito ah, ganito ah. Nanyuk wae ah. Ganito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keur bahagia urang. Ah, anggar ieu mah. Urang teh mat Hmm, tengah peuting warung loba di batur. Tapi naon? urang inget kali dinya. Dinya sok nulungan urang. Mun urang nganyuk sok dibere. Naon? Mun wae dibere tah urang rek balanya urang ka maneh. Ah, Pokona mah minimal anggar dik sabaratus ribueun kabeh urang mah kana 500 ribueun di ladang urang dik balanya anggar urang ah. mah. Hmm. Pokona mie 10 enog sakilo kabeh pokona mah urang rokok. Ah, moal anu geus oge. Ini sok lieur nganyuk deui. Geus we lah di ditu we balanyana atuh anggar sok nganyuk wae mun Naik ka dieu teh. naik kenal mah Hmm. jelema mah aya rubahna. Dunia berputar. Urang tilah tara boga duit, enang geus boga duit urang. Ah, Urang kumaha dibere. lain kumaha sama diberena, da anget di basa ieu ge ngomongna sok balanyana nyokotan geus nyokotan geuning kakara we Ai sasadu nu kieu nganyuk ge tah dibeli kabeh ku urang mah. Tah ieu ge kabeh dibeli. moal lain urang mah lain kumaha teh jual cicing. Nah, mah teh galawat. Lain teu percaya kitu cicing. Geus di kamari keneh geus Tah ieu sabaraha ieu nu kieu? geus ah ka ditu ke deui we da urang ieu rek tutup deui ka Ada ditu. orang mah. Waduh, Lain urang mah eta. itu Jadi rahasia teh kumaha urang nyokot lah ieu jadi ieu kabeh diborong ku urang. ngorong naon ieu? Tah ieu Angger. yeuh sabaraha itu ngerokok 5 bungkus. Hmm. Ulah wae. Lain kumaha ulah tuh mang da ieu teh abi teh naon balanya teh di modalan. Ieu Ayeuna ge bakal dibeli ku urang ge. Dinya lain mah lain kumaha kumaha teu bakal di percaya lain teu pisan. percaya mah geus sabaraha kali ka dieu anggar barang Dipunahan ayeuna urang hutang anu ceula, dipunahan dipunahan kabeh. Mah mere ka urang mah geus mere. kali itu ah Si anjing. kali itu ah kali Ah, itu ah kali itu ah nanyuk wae ah kali itu dek tutup dek naon geus dia mah teu geus percaya penting ka urang. wae anggar lain kumaha teu percaya Tah, ieu, naon tah, tah duit tah. Aing mah lain ngabodoh kitu ka maneh. Ieu melaan cilaka aing nyeri ieu dadak anu kaca. Sok rek naon geus kitu dek tah. sok atuh hampura deh atuh sok mang meuli naon wae mang Lain hampura-hampura. Aing mah geus teu genah. Teu percaya jelema mah aya kurobahna ulah seudon ka jelema mah. Nya ge urang teu boga naon ari geus waktuna milik mah. atuh da mun begitu mah tinggalikeun lah duit mah Aing mang awak nyeri tuh tingali. hampura da atuh tanam ieu wae mun kitu duit teh Aing jadi bisi kurang modal maneh tah jang maneh sia. kitunya atuh geus we bayarkeun utangna we ngemeh lunas ieu utang datang da anger atuh itu mau mengajukan wae tempo ieu mah